tali silaturahmi kalayan urang salawasna miara uhwa sangkan urang teu tijalike sangkan urang teu macike salawasna urang bakal tiasa nyumponan kana syariat Islam hakikatna urang kadzat nu maha kawasa Allah azza wajalla syariatna mah urang antara manusia sareng manusia silih hargaan silih ajenan bere maweh biasa nulung mah geus biasana pisan meureun nulung butuh nalang susah teh kapanan eta bagian urang. Nah nu mawi dina sonten dina enjing dina siang urang salawasna munajat ka zat nu maha kawasa sangkan urang salawasna aya dina pangjaring pangriksa mantena. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari naraskeun si Rawing Kiwari. Tapi harita si Rawing geus metakeun jurus pancerasa sarening geni digabungkeun jeung jurus pancerasa sarening bayu bagian tina ilmu silat pancatunggal. Moka hajirimna jadi teu beda ti kalangkang sedengkeun sapasang leungeunna nebarkeun hawa panas anu tembus kana kulit jeung daging. Dina hiji kasempetan anu hade mangsa si Rawing mampu nyingkahan panarajang lawan dina celah lolongkrang kosong nu memang di luar dugaan Sujali tonjokan si Rawing nu leungeun katuhuna ngagedor kana dadana Sujali. Wadah bangkieung daligdeug Sujali ngagero bari burial buncelik nahan kanyeri. Subala jadi beki muntab amarahna gancang harita nyusul tepus ku panarajang susulan karep hayang males ka si Rawing nu geus bisa ngasupkeun panarajangna kanu jadi adina. Ukiplas delak cung. Si Rawing nyaho-nyaho geus aya di gigireun belah kencana Subala, leungeun si Rawing metang hantem puhu ceuli lawan nu belah kenca. Hiuk jebrod. Waduh. Solontod bangkieung. Meh we Subala harita rubuhnya ngigir, lamun teu buru-buru ngajaga kaseimbangan badana. Meniting solontod gitu geningan. Ayah, bet manya aya jagoan gitu lur. Sok maju di kenya, cekuring oge kade. Lamun nyekelan bedog kudu bari jeung wani metakeunana. Subala jeung Sujali geus teu bisa ngaladenan deui caritaan-caritaan si Rawing. Duanana bener-bener hatena kebek ku kakaget ilmu silat manehna dua anu kawilang pangrasana mah paling onjoy batan jago-jago nu sejena tetela ayeuna neunggar cadas sabab nu ngaran si Rawing mibanda tahapan ajen pangarti nu jelas susah pikeun bapakanana. Lihat Subala jeung Sujali maju deui bareng ngagunting tangtungan lawan ti belah kenca jeung katuhu. Tapi si Rawing tangtu bae geus aya gati anggalna malah karep si Rawing mah hayang buru-buru ngungkulan nu jadi lawan dina harti lumakuna tarung kudu buru-buru lekasan. Hiup plos. Bareng jeung sabetan-sabetan bedog lawan teu keuna kana sasaran, si Rawing leuwih ti heula ngarahkeun panarajangna ka Sujali. Runtuyan dua kali tenggelan si Rawing kena pisan kana dada jeung iga burung lawan Sujali. Ngageronahan kanyeri tina sungutna malah nyebrut harita. Bruat! Harita getih sagala rupa dibarengan ku awak anu ngabangkieun ka tukang nyebrot tina sungut. Hiu jebrot puas. Wadah! Daligdeug tolonjong solontod kebut. Sujali rubuh kana lemah. Nyobaan ngoneal hudang tapi karasa dina jerodana nyelak getih nu hayang kaluar. Untung sakitu oge si Rawing teu boga karep pikeun binasa kana jadi lawan. Karasa ku Sujali tapak tenggelan si Rawing meueuh panas nyongkab, panas tembus kana dagingna nu asa tutung. Bibir jeung gado Sujali harita baseuh ku getih. Si Rawing ningali kaayaan atawa pancu dina tangtunganana. Ningali kaayaan ka Subala anu katingali harita ngajanteng bari ngemuka kaget. Beuki yakin aya nama pikeun dirina yen anu ngaran si Rawing memang jago pilih tanding nu estu lain lawan nu bisa diungkulan ku dirina. Subala ngajanteng bari jeung nyekelan bedogna nyarita jero hatena. Edan. Bener-bener meh teu percaya pikeun diri aing. Anu ngaran si Rawing lain bantrak-bantrakeun pangartina. Waduh.
Cilakalamun kayak kieu mah ye aing oge tangtu bakal ngarandapan nasib seperti Sujali adi aing kayak kieu mah. Subala hatena mimiti dieunteupan ku rasa sabil teu percaya diri. Sabab tandang jeung babasena si Rawing teh telah jauh di luar dugaanana. Subalo! Subalo! Kuneon kalakang janteng kitu. Ieu teh keur tarung lur, lain kalakang ngahulang ngamalun kitu, ngamalun ngalamun kitu. Sok pindo dieu. Kumaha rek diteruskeun? Ngayo maju atuh. Subala reup geuneuh rai pias beungeutna. Lain bae nahan getaran amarah ayeuna mah tapi oge rasa kasieun mimiti mangaruhan kana hatena, sieun rubuh saperti nu karandapan ku baturna jeung dulurna. Kumaha ya Subalo? Rek diteruskeun moal. Atawa eureun bae nepikeun ka dieu. Ngeunahna mah dawayah kieu mah neangan anu seger-seger jeung amis. Nikmat geralur. Montong sombong si Rawing. Dewek can rubah saeleh deuleu. Coba-coba urang ngadu jiwa deuleu. Dewek penasaran lamun tacan bisa nyebetkeun bedog kana beheung manes ya. Tada ya setan. Huap huap. Huap. Moal beunang lur. Sabab salah nyebetkeunana ngilang ting keluar. Kuduna mah diajar deui ngulinkeun bedog teh lur. Subala geus bener-bener asarek bitu dada. Lantaran bakatku ambek bedog nalir upawa jadi sababaraha hiji ngurung kana tangtungan badan lawan. Tapi si Rawing memang geus bisa ngukur kana tahapan ajen pangarti lawan. Harita jirimna jojorelatan dina tata gerak jurus Pancerasa Sarining Bayu. Waktu Subala geus rada ngurangan tanaga sabetanana lantaran teu boleh keuna ka tempat kosong. Si Rawing mimiti ngalakukeun gerak panarajang balesan, sapasang leungeun anu nebarkeun hawa panas dina jurus Pancerasa Sarining Geni, bener-bener ngajadikeun Subala kalabakan. Plak! Leungeun katuh Subala nu nyekelan bedog ditepak ku si Rawing. Celeng bedog teh ngaceleng suku si Rawing meta. Cedak! Huap! Kena pisan ngajejek iga burung dituturkeun kedua kali tenggelan kana dada jeung puh ceuli. Tuak ceblok. Cengkang gebut we teu beda ti anu dibantingkeun ku kakuatan anu kacidarosana. Harita Subala rubuh ngajengkang dina luhur lemah. Karep mah hayang buru-buru meneal hudang Subala teh, tapi karasa tina jero bibirna nyurungkuy getih nu haneut kene, tanda dirina tatu di jero. Si Rawing geus pancu di dina tangtunganana opat lawan geus nalambur rubuh, neuteup ka Subala jeung Sujali bari terus nyarita. Aidoh. Kumaha pelemnya, nikmatnya. Tah, lamun geus ting barengkang kitu mangke bisa badami ngobrol nu bener geura. Edun ieu mah yo, rek ngariung badami kudu tarung heula. Kumari si Anteng geus beres kitu. Si Rawing ningali kalebas si Banteng Bulung, katingali harita si Banteng Bulung nying hareupan dua lawan deui anu duaan mah geus namruk rubuh dibanting-bantingkeun. Hoi, Teng! Manye kapiheulaan ku Akang, Teng. Ya komandon geus beres yo. Manye masih kena huthead kitu, Teng. Gancang bereskeun, Teng. Si Rawing harita ngagorowok ka si Banteng Bulung. Si Banteng Bulung ngagerem memang lawan anu dua ande kawilang rada lingas oge jeung pelit ulin silatna. Si Banteng Bulung ngadenge si Rawing geus bisa ngarengsekeun tarungna gancangna keranan tanaga jeung tata gerak ilmu silatna. Teu wudu dua lawanna jadi kadeseh jeung galagapan suku jeung leungeun si Banteng Bulung najung jeung ngetig leungeun katuh lawan anu nyekelan pakarang. Hiup brot dua. Wadah! Dua lawan si Banteng Bulung pating gararo tulang leungeunna asa pararotong bedog dina leungeunna ngaceleng jauhna keranan. Meme sadar kana kaayaan karasa awak aya nu ngangkat ka luhur si Banteng Bulung ngangkat dua lawan ku leungeun kenca jeung katuhu geus di luhur terus awakna diadukeun ku si Banteng Bulung. Ya, darmodnya. Wah, kebut. Waduh. Ngagro panjang harita nusa terus nating kulahek sirahna teu arusik deui. Si Banteng Bulung nyusutan kesang dina beungeut narik napas panjang. Ngareret ka si Rawing terus seuri bari nyarita.
Murang oge nganggeus meres ka ngawing-ngawing. Wah, najan ngopatan naping teu bener-bener jago euy. Ngentengene lawanna ka ngawing-ngawing. Alah, bener kitu teng. Kelah sinating kulahe heula leureuh kenya. Ngan anu bieu mah bae basa beda deui ngagebotna teng. Bu aya tulang nu potong eta mah teng. Wah, mai ka ngawing-ngawing nyuman jalamangan nung itu mah mudu diwara Kang. Ngurang ajar wani-wani ngalawan Kang Uing. Mamakannya mah meres ngamun kieu mah. Meres. Nya bener teng. Aduh, meres teng. Sok adi Nyai Untari. Lain kalah kanyang ngirbari ojeng ngurungkut kitu atuh. Ieu Kang Rawing ya pahlawan Nyai geus beres ngalaksanakeun pancen bageur geulis. Kabogoh akang. Si Rawing harita ngagupayan ka Untari sangka nyamperkeun ka manehna. Ari Untari memang masih keneh kasih marewas kareurenakeun. Heuda puguh teu nyangka upama si Rawing nying hareupan opat lawan bakal aya di pihak nu unggul. Sokomo geus pada nyaho yen Subala jeung Sujali teh jago sakemaran anu dipika gigis ku jago anu sejena. Gancang Untari muru nyamperkeun ka si Rawing. Abi teh nyangki Kang Rawing bakal unggul padahal dihurup ku opatan, Kang. Nuhun salamet mah Kang Rawing. Nya kitu atuh da ari sagala rupagen. Ulah sok songong borongongong. Ulah sok bari jeung songong borongongong. Kalah ka songong we digedekeun. Aduh. Piraku be atuh da kurarasaan makang teh teu napak dina jalan anu salah kitu. Manye make kudu eleh kumaha lamun geus kieu Nyai. Untari muterkeun paneteupna ka sakur nu geus pada rubuh. Paling akhir ningali kalabah Subala jeung Sujali anu kerting puringis bari hargu nganahan ka nyeri. Duka tuh Kang. Abdi teu terang nyangakeun we eta mah kumaha saena kumaha Kang Rawing abdi mah. Untari bangun anu bingungeun geus ningali kitu mah. His. Betepeur ge atuh becalah kabalik deui ka akang. Kumaha geus kieu ya teng yo. Si Rawing ngareret ka si Banteng Wulung nu geus deukeut aya di dinya. Nya, ngamun geus kitu mah urang nyarita be ka manehna. Ngabehanana ka ngawing-ngawing. Ngamun nyoba-nyoba deui ganggu ka Nyai Nguntari, ngengke ku urang bakal dimaihan. Ngitu be. Ngaricek nguing mah ka ngawing-ngawing. Bener ngenteu Nyai Nguntari? Nya, bener. Ngungek nga akang atunya. Untari seri leutik kasih Banteng Wulung bari ngawalon nalaunan. Teu langkung eta mah. Nyanggakeun kumaha saena wae. Margi abi bingung tos kieu kada kumaha. Kitu ari pangimut abi mah. Mangga nyanggakeun. Aduh, nyeri Kang Uing ka ngawing-ngawing. Nguntari ngesepeun meureunnan ka nguing-nguing ka ngawing-ngawing. Aduh, Nguntari resepeun meureun ka nguing ka ngawing-ngawing. Nada ngakanganceng oge ngasep ngatu Nyai Nguntari. Cicing heula teng. Tang maka jeung ngalayu heula segala rupa yo. Acan beres urusan teh. Lantaran Untari masrakeun ka urang. Kapaksaina urang anu kudu mere perhatian si Subala jeung Sujali. Waduh, bener kitu ka ngawing-ngawing. Bener gitu ka ngawing-ngawing. Beja-beja bengayon na ngamun ngabehanan na masih kening manasaran. Ngayon neruskan doing gelut nang itu. Sok ngurang oke masih kening ayang narung lah. Ayo, ay naman Nyai jeung akang urang nyamperkeun ka Subala jeung Sujali. Urang omonganan ku akang ngarah jadi perhatian keur merenehna. Untari dicekelan leungeunna leumpang ngarendeng jeung si Rawing. Terus nyamperkeun ka Subala,
anu ekereng hargungan bari masih keneh tacan bisa ngoneal hudang nya kitu di Sujali adik kemarna anu memang teh jauh ti Subala rubuhna teh si Rawing ngabagi paneteupna ka Subala jeung Sujali teu lila terus muka caritanana tah kubala mun geus kieu ya Subala oge Sujaloy nah masih kene boga karep pikeun ganggu ka Untari sedangkan kuring jeung Untari teh moal liladi bakal kiwin ye sarta kuring cicing di dieu lamun tetela arek ganggu ka kuring ngandung harti hanya kapaksa we ni si Banteng Wulung dulur kuring sangkan diparotong-potongkeun leungeun jeung sukuna daek hirup bari leungeun jeung suku parotong teu bisa dipake pikir teh mah pikir beta mah ki kumaha ya Subala oge Sujaloy Sujali ngareret ka Subala lanceuk sakembaranana sigana teh manehna mah geus teu bisa atawa wanian ngomong sedengkeun Subala katingali parobahan beungeutna oge ayeuna mah nu tadina garang jeung galak teh bener-bener jadi sieun ku si Rawing Ampun we Rawing kuring teh ulah nepikeun ka dipotong-potongkeun ku si Banteng Wulung aduh sasangklang katingalina teh aduh nu mateuk sasangklang eta teh ku kuring geus dibejaan ulah nepikeun ka binasa kan jadi lawan lamun diantepkeun mah beak ta ceuli jeung bujur teh dicetrokan ku si Banteng Wulung mah daek bujur disogot ku si Banteng Sing karunya we ulah nepikeun ka kitu Rawing kula ampun kula teh bener-bener moal wani-wani deui ganggu ka Untari ampun bener yo ampun teh ampunnyaan yo kada ya ulah sapeda dihareupeun kuring yo ulah coba-coba yo nipeng yo sabab engke bakal kanyahoan bogo kuring bakal tumetep cicing di dieu jeung ni Untari nya jadi salakina si Rawing ngahaja nyarita kitu sangkan Subala jeung anu sejena moal wanian deui daratang ka dinya tapi apanan lamun teu salah mah geus boga pamajikan saderek Rawing teh geus kulawargaan cek beja mah Subala bangun asa aya dina caritanana hanyakeun bae boga kulawarga ogen atuh ari suka naeun mah nyi Untarina ari ridoeun mah entong boroning kakara boga anak sanajan geus boga incul lamun daekeun ambewena ngerik naon bener kitu teh Untari anu menang atau anu memang geus regreg hatena teu ngarasa sieun ayeuna mah ku Subala jeung Sujali sabab gigireunana pancuh nangtung si Rawing nu tadi geus kabandungan kumaha ketak jeung wewasena Kang Subala oge Kang Sujali abi teu miharep kajadian deui tindakan seperti kamari-kamari anu akhirna abi kapaksa minang saraya ka Kang Rawing nyata kabogohna nu sakedeung ge bakal kawin tong asa-asa nyai da memang kitu kanyataanana Taina abi rek nalek ka Kang Subala oge Kang Sujali nah masih kene tetep penasaran hayang ngahak kana raja kaya kolot abi Kang atawa kumaha Subala anu tadina garang jeung barangasan ka Untari teh ayeuna mah teh beda ti bueuk menang mabuk kumisna oge tingkulape sigana teh nya kitu di Sujali katut anu sejena teu lila Subala nyarita malah bangun anu sieun di ayeuna mah ku Untari teh Hampura we akang teh nyai akang teh bener-bener masa salah hampura dosa jeung kasalahan akang salila ieu memang geus nyangsara jeung nyiksa ka nyai akang geus moal wani-wani ganggu deui ka nyai bener ieu mah akang janji akang sumpah nyai Untari ngareret ka Sujali nu harita katingali tungkul teu wanian tanggah netep ka Untari Kang Sujali kumaha ina sikep Kang Sujali cobi abdi minta jawaban ti Kang Sujali kumaha Kang Sujali tanggah beungeut netep ka Untari riuk beungeut na malah leuwih alum jeung sieun batan Subala manehna mah komo sigana teh Kang oge nya kitu nyai sarua we bener akang janji moal wani-wani deui ganggu ka nyai hampura Kang
Hampura kabina-bina hampura moal kumawani-wani deui moal nyaan moal akan hampura sekali deui ni Untari. Si Banteng Wulung nu milu ngabandungan sarta ngajanteng nangtung di tukangan Sirawing jeung Untari milu nyarita. Ngunah mugun ngoge ngamun ngenggeus nyieun kasalahan mah ngosok mentang ngampura nganu ngosok madahal mah waktu ngernyeun kasalahan mah ngenteng inget-inget nganna dosa ngejeng kasalahanana mudu-mudu nama dipotongkeun bebong na ngarah nyugemak ngatena nyai nya ngurang motong-motongkeun bebong na ku ngakang nyai. Ulah Kang Banteng, abdi masih kene bisa ngahampura ngan lamun tetela nya jalir jangjina sarta cidra sumpahna sarta wani-wani ganggu di kajisim abdi wajar eta malamun ditindak ku Kang Banteng tong diberi diampun Kang. Wah ngamun kitu mah teu neon-neon nu mamakeun nya mah ngaringakang we ngumaha nyai nganu menting mokonnya mah marentah Nyai Nguntari mesti ngakang dilaksanakan. Sirawing kadenge cumarita deui. Tah, lamun geus kitu mah ayeuna mah gancang taringgalkeun ieu patempatan kuring ayeuna bakal asup ka jero imah ye. Ingetkeun, entong lila-lila di dieu. Sabab dulur kuring si Anteng ieu mah lamun masih keneh ningali musuh cariting di dieu, artina eta teh nangtang jadi meurinan dipotong-potongkeun beuheung teh. Dipotongkeun beuheung teh pikiraneun atuh. Nya da keur naon hirup oge atuh ari sirah mulahe kana tak-tak mah. Naon hirup oge atuh sirah mulahek mah. Moal payu meureunan. Bener teu? Sok kuring dibere waktu tah. Ayeuna mah hayu we urang ka jero imah nyai akang hayang ningali indung nyai. Si Banteng Wulung milu ngarojong caritaan Sirawing. Ngayo ngarudang sia nyanyi ngabehannyana ngamun ngengkeng nguing ngaluar ti jerong imah masih kene ngaya ngentong nyalahkeun nguing ngamun sirahna mindahkeun na bujur. Geus kitu mah Sirawing jeung Untari lempang bareng asup ka jero imah. Si Banteng Wulung oge muru asup ka jero imah, nepikeun kadongko asup ka jero imahna oge da puguh jujul teu asup kana lawang panto. Nyata kana lawang panto imah Untari ayeuna mah anu nungtun leungeun Sirawing dibawa asup ka salah sahiji kamar. Bener we di jero kamar teh nyampak awewe kolot anu harita ngayak-yak teu bisa hudang-hudang acan sigana teh. Dina kayaan gering ripu awakna geus pegang panon cekong ngalok ka jero. Sirawing netep antep ka indungna Untari nu ngagoler di luhur kasur dina kayaan anu memang matak pikawatireun. Tah ieu pun biang teh manggawe tinggal ku Kang Rawing meni mata kuatir kieu kayanana oge Kang. Cobi atuh abdi tulungan Kang manawi Kang Rawing tiasa ngalandongan pun biang. Margi naon hartosna ieu kakayaan upami pun biang dina waktos ieu teu tiasa damang. Tulungan Kang Rawing. Ari Untari sorana dumareuda jeung ngageleter gambaran tina hatena nu bener-bener hayang ditulungan ku Sirawing. Sirawing netep ka Untari bari nyarenge seri terus nyarita lalaunan. Nya dagang batu lain dukun nyai teu bisa ari ngobaran nu gering mah. Nya bener geus boga kayakinan nyai yen ieu anu jadi indung geringa teh lantaran bokalna jalma nu jahil nyata ku werjerit werjit atawa ilmu telu. Eluh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan.